Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zendo Irawan. Terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa di klik like dan subscribe-nya. Dina hiji desa aya desa arana Desa Gunung Sari. Dina hiji poe aya ibu-ibu nu keur ngumpul Ceu Susi jeung Ceu Endah. Ceu nuju naon? Ceu ka dieu Ceu. Lagi naon Ceu? Ceu, abi buka duki di bahar Ceu. Nanti mani elit tapi mana mah mani. Oh, anu ieu teh sok ke ieu outfit baleut. Dipake ka gayaan wae cenah karena paling bumi teh bade rubuh. Itu aja cuati. Ceu ieu Ceu. Naon Ceu? Aus. Assalamualaikum Ceu. Salam. Ceu, abi kudu pergi baheula. Naon? Dari anak cuati. Aduh, halus euy gaya nama. Anu kopina ieu bae tapi apa teh sih? Aminan di ditu teh apa? Aduh, ayo sumbangkeun. Ayo semenjak tuh ewang. Tapi ke hewan-hewan duitnya bisaan eta kotak duitna loba tapi curiga eta budak mah teh bisa balik ke rumah. Heeh, soalnya sok dijemput lagi. Nah, enggak. Tidak rumahnya. Ini kejuara tadi ini terus harga. Sampai anaknya gimana dia? Anak abi punten nih teh oke teh bisa diwarakan udah besok ikutin besok diantar jemput ku lalaki abi mati ngaku itu kak oke tara bawarta orang kemana-mana aja oke apa gitu jalan kemana itu ada tuh emang biasanya kalau anak teh di warung sampai bensin lalaki anak teh awewe anak teh. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Iya, ngopi ka dia, Bu. Iya, Bu, nuju ngomongkeun Titin anakna. Karena kau teuing. Itu, Bu. Ieu teh sok kaluar ti peuting kitu terus sok jeung pamegat. Bu. Ya, juara wae budak teh. Titin anak teh kudu dijaga ulah ngerakeun desa nya hok. Bang ieu kan ajaran gitu. Bisik kayak Titin dipanggil ke desa kumaha. Nah, juga tuh balik ajak itu lah budakna ka dieu bawa. Budak naik diomongan. Iya beget kayaknya budak. Mun kabar dibeting. Entas ibu teh ngagari batring di balik asma teh zolim alus mata talim teh sukaeun dina hadis pan surat An-Nur ayat 19 yang saha wae anu ngagibahkeun batur anu ngagogoreun batur eta mah kan siksa di alam kuburna. Nah, dangu kan jajal. Nya. Enggak sama memang. Wah, punten ya. Ayo mangga. Thank you.